Alhamdulillah berkat kersa kawasa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiasa darongkap haladir sadayana aya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Ayah namanya teh. Iya, Pak RW lah ayah.
hadenya. Ira hade. Nontek. Ngumpul kieu. 0 tahun. Enggak tahu siap. Dapur ada. Tadi yo Jajang ya. Di subscribe ya. Alhamdulillah berkat kersa kawasa izin Allah Subhanahu wa ta'ala tiasa darongkap haladir sadayana aya simkuring atuh nepakeun ti Majalaya nu ti Cimbuleuit aya puguhnin atuh aya di dieu mah caket kugituna atuh atas namina keluarga besar Bapak Amsir sareng Aki Maja ngaturkeun nuhun tina kasumpinganana kana pangulemna ti keluarga besar Bapak almarhum Bapak Enji sareng Ibu Fatimah anu sasatna janten panitia ngulem ngangkir ka urang sadayana karena ia acara halal bihalal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya rada ngajawab rada kararamak bade rada molotot ibados. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Abdi sing janten ngahiji sareng kulawan
abdi iring Gusti ka sawargi. Pengasaran ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika di yaumil akhir famugin abdi sing janten ngahiji sareng ibu Rama abdi iring Gusti ka sawargi. Jungkeun dihapunten rehna tempatna anu naon kitu kirang nyugemakeun kamari tos badanten sarengkeun lanceuk Kang Ehe kahoyong mah pesan mah ieu teh tiung teh ditiungan dugi ka makam nyeun dugi ka pali ditu nu paranas teh hoyong ditiungan mung kalana sang eki teh anu bagian niunganana mang hampura cenah asa kieu-kieuna kitu janten hapunten nya sanes teh hoyong gitu sanes teh hoyong ditiungan sadayana eta anu kahiji poin anu kadua sim kuring ngahaturkeun nuhun ka pemerintahan khususna nu aya di di RW 2 anu tos nganaon tos ngahadiran kana ieu kana panggulung sim kuring sok sanaos Pak RW mudah-mudahan orang tiasa manjang saterasna supaya urang sadayana keturunan-keturunan urang sadayana caur peribahasa kolotna mah tah anjangeun kitu tah. Sim kuring wawakil ti keluarga Aki Maja, ti keluarga ti Pelag, keluarga besar Bapak Endang ngahaturkeun taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir sinareng batin. Cara silaturahmi sareng hal bihalal dina kaayaan sehat wal afiat. Itu sholawat ni wassalam mugi dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana wastana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'ina anu mudah-mudahan dugi ka urang sadayana anu insyaallah sakedik demi sakedik turut tumut kana ajaran mantena dugi ka yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri
أنت مصباح الصدور